Zaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida, tantara nagara gah kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna pakeanana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan reungit. Kabeneran tantara nu jaragana teh sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra. Karayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu reungit tuluy suweng emas teh nu dipake ku ratu dicopot. Tapi karak ge dicopot sabelahna ratu reungit teh kaburu hudang manten. Ta jelema teh langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag tapi eta jelema angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tantara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu neangan suweng nu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabelahna. Nempoan kanu unggal ceuli jelema-jelema bari disada suweng cenah. Tah kitunya riwayatna selesai tamat. Tah panginten etanya cikal bakal kunaon reungit teh sok ngaganggu mun urang sare. Hatur nuhun mung sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.